para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Munduran ningali sejarah santri kuari geus kacongoknakeun. Geus luar biasa merosotna santri. Malah geus disudutkeun ku kaum moderat mah. Ku mahasiswa, ku bangsa dokter Andes, tapi aya we teh kiai salapkeun hayang jadi dokter Andes tolong teh budak. Padahal iya urang teh geus disudutkeun we. Lamun urang ningali sejarah mah luar biasa padahal mah. Kanjeng Nabi diutus masa fatrah dipasihan wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bentukna mukjizat Al-Qur'anul Karim. Bisa diotakkan ku manusia biasa Al-Qur'an mah ditafsiran lah ku hadis Kanjeng Nabi. Mantat al-ahaditsun nabawiyah ia adalah merupakan tafsir Al-Qur'an. Kemudian keluar tidinya diterangan ku para muhaddis ternyata nugul misahkeun antara nu sahih jeung nu ghairu sahih ialah dua, satu Imam Bukhari, kedua Imam Muslim. Ayalah julukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidinya di zaman Imam Syafi'i, anjeunna ningalian Al-Qur'an, ningalian hadis asana moal kahartieun sada ieu ku urang Cisoka. Kos kieu mah ieu dijieunlah kitab Al-Um, kitab Al-Buaiti, kitab Imla. Kapanggieun ku Imam Mazani, Imam Mazani hese amat kitab. Diikhtisar deui ku Imam Mazani jadilah Mukhtasar Mazani. Mukhtasar Mazani dirinya kapanggih ku Imam Harmain. Ku Imam Harmain disarahan jadilah Nihayatul Matlab. Didinya kapanggih ku Imam Ghazali. Cek Imam Ghazali kitab mantap amat kan panjang deui cenah ieu. Ya, dipendekeun ku Imam Ghazali jadilah kitab Basit. Teulah ku Imam Ghazali keneh diikhtisar deui jadilah kitab Wasit. Ku Imam Ghazali keneh dengan waktu anu singkat jadilah kitab Wajiz jeung Khulasah. Dina Wajiz kapanggih ku Imam Rafi'i ieu kitab atuh ilmu pendek teuing cenah disarahan lah jadi dua sarahna. Hiji sarah kabir Aziz ngaranna, dua sarah sogir Muharrar ngaranna. Dina kitab Al-Muharrar kapanggih dirinya ku Imam Nawawi. Nah, ku Imam Nawawi wah ini disarahan jadilah Minhajut Talibin. Dina Minhajut Talibin kapanggih ku Imam Khatib Syrbini jadi Mughil Muhtaj. Kapanggih ku Imam Ibnu Hajar jadi Tuhfatul Muhtaj. Kapanggih ku Imam Romli jadi Nihayatul Muhtaj. Kapanggih ku Imam Zakaria Al-Ansar jadi Nihayatul Tulab diperkecil jadi Fathul Wahhab. Kapanggih ku Imam Zainuddin Malebari. Nah iya mantep kicetnya ieu. Diintikhab jadilah Fathul Mu'in. Kapanggih ku Imam Abu Bakar Sato jadilah I'anatul Talibin. Dina Abu Bakar Sato ngabogaan murid Imam Zaini Dahlan. Imam Zaini Dahlan ngabogaan murid Syekh Soleh Semarang. Tu Bangkalan Syekh Khalil Madura. Kabrah dina termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Turunlah Fathul Mu'in jeung anahna ka Indonesia. Jeleg di ditu aya Cilimus Imam Sobari. Di dieu Banjar Imam Ilyas Kiai Ilyas. Anu Imam Sobari teh ngajina khusus di Kiai Khalil Bangkalan. Teu kebalnya nama ngaji teh ngan 20 tahun. Kuari mah ngaji teh yang gegeran jadi kiai. Aja 20 tahun sok didongengkeun takut kikik-kikik ge. Ya nama teu ngaji ngan ngomong baik-baik. Ngangon bae cenah mah jadi itu teh jah. Barang datang ke Kiai Khalil nggak usah ngaji, udah ngangon kambing aja saja nanti. Lalagaan, kiai mah lalagaan punya. Napa jemput beneran? Tuh ngangon beda terus. Terus menang 20 tahun dijemput ku bapak nangis disiapkan pondok pesantren di Cilimus. Dijemput, dikawinkan, disiapkan pondok pesantren. Ciri kata Mama Sobari, kuna dengan tercirik sia. Tak kehal ya, tu belum ngajakan ngaji emang gawe naon tadi dia. Namun enggak tahu boleh ngomong deh. Ye,
kan ngaji hujan dina kulangan kumaha di tangan embe bae ngurus jasa kula mangawan embe bae datang patuh dulu embe mama lupa jasa mama na ge teh nyahoeun boga embe teh nyahoeun nyana boga embe lo ka aya di jaya mah boga 5 teh di hitungan bae Pak embe teh mulut dari bulan haji Masya Allah. Nah, tidinya ada dari aja balik cek mama Khalil teh calangap di Ciduhan. Balik ke Pagahan. Balik di jalan Serik bae, di jalan barang datang ka dieu bener ka Cilimus geus aya pondok geus aya majelis, disiapkeun kawin, dikawinkeun, langsung buka santri, can bisa ngaji, teh can ngaji. Ngan ingat bae moal semata-mata guru nyiduhan Ciduh adalah merupakan hikmah jeung ilmu pasti. Nyana peureum tengah beuting kapanggih jeung Mama Khalil ceuk Mama Khalil pagahkeun ku maneh naon nu bisa maneh jatuh bisa geura buka bae kitab naon bae mama ngabantuan di dinya isukna langsung nongkrong bae ngaji Fatul Muin bisa larangan ya bisa larangan dan mantap coba isukan urang minta cilu bae apa lah yang guna yang tak ada aja engkol iyalah orang sejarah luar biasa itu bisa dilengitkan unggal guru orang ngedongengkan seperti itu keistimewaan Mama Sobari sehingga dijulukilah Mama Ciwedus padahal lembur nama Cilimus Kuningan hampir ke Cirebon tenarna di mana-mana jadilah Ciwedus lantaran baheulana masang terenang ngangon embe bae tapi santri kuari mah lain ngangon embe ngangon si mbak dan itu anu istimewa na Mama Sobari kumaha Mama Sobari istimewa ada ketika keur mingguan teh gaji mingguan jeung masyarakat langsung tanggah kaluhur innalillahi wa inna ilaihi rajiun cek Mama Cilimus aya naon Mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit maot ayeuna bisa neuleuh roh berarti hidup ke kadeul roh ke kadeul lain bantrak pangkat Mama Sobari teh luar biasa roh Mama Ilyas naik ka luhur langit kadeuleuh Masya Allah numandak ketika Mama Bakri masantren ka ditu geus dibejakeun ka santri kula bakal boga santri wali cek Mama Sobari ulah diganggu sing hade kudu dihormat kuari keur dijalankan nih iyalah Mama Bakri Sempur waktu rek masantren ka dieu geus disebutkeun ku Mama Cilimus kula bakal boga santri wali sedengkeun la ya'riful wali illal wali berarti Mama Cilimus teh wali nyahueun muridna di jalan teh datang diwalieun bahkan geus jadi wali itulah Mama Bakri nu Mama Bakri teh boga muridna kabelah dieu mah Abuya Cidahu Abah kula termasuk Kidim Yati si santri dan lain-lain sebagainya ngan Abah kula masa kedeung di dituna hanya beberapa bulan etalah nu sok kadongengkeun mingguanana di jam 9 eureun-eureun subuh mun teu ditoel terus bae ngaji bae urang ge kitu mun teu ditoel kerekna terus bae jadi ayat persamaan tah urang jeung Mama Bakri teh itu mangaji urang kerek ya Allah lamun urang inget ka sejarah ti luhurna luar biasa datanglah ka dieu Fathul Muin beserta nyana tu Polibina dikembangkeun di Surabaya di Semarang Surabaya di Mama Khalil Semarang Mama Soleh di dieu di Jawa Barat Mama Ilyas diteruskeun ku Mama Khalil diteruskan ku Mama Khalil teh waktu ditinggalkeun pupus ku ayah ku mama disebut ayah sotek loba urang Jakarta nu masantren diayahkeun dongengna kos kitu teh teh umurna kakarat 16 tahun nu sejen arembungeun neruskeun lantaran balagna Fathul Wahab Ikna Bugiyatul Mustalsidin geus bubuh Fathul Muin mah jeung nu sejen di kamasankeun saha neruskeun kabeh embungeun ayah kakarat umur 16 tahun cak ayah kula beatuna neruskeun diteruskeun teh bingung lantaran can pernah ngaji ka mamana kakarat ke di Bogor zarah ka Bogor teh kemudian ka Banten zarah
bari masantren bari ngaji ngan ziarah baliklah ka ditu maotlah ramakna begitu erek ngaji dibuka jendela nata jendela mimbar teh teh begitu dibuka muncul di dinya mama cak mama teh teruskeun mama mendampingi anjeun atuh biasa begitu maca kitab sorak jeung surah persis jasa bapakna mantap di Banjarma maka mimbar ya jendela selalu dibuka bae teu meunang ditutup mun ku santri ditutup isukna dibuka deui mun ku santri ditutup isukna dibuka deui ku mama dibuka bae sejarahna eta teh mama Khalil ningali di jendela katingali mama kita neruskeun ku ari ge aya santri coba nurutan mama begitu ditingali lupa tembong teh jin mama itulah sejarah Fatul Muin datang ke urang datang ke ditu ke mana ke Padarincang di Banjar di Padarincang datang ke Abah Ucu ke Buya Kiki di Abah Ucu atuh kula milu di dieu ngaji tailah sejarah Fatul Muin beserta anakna seperti eta Masya Allah nu nyekelna wali-wali Allah eta mah budak sakola anu ngaieuhkeun ka pasantren teh nyaho sejarah tampilingan heula tah budak ku lama sok ditantangan sok jasa saha bae dokter doktor sekalipun kula mah lain lalagaan lamun aya nu ngahinakeun santri tanya bae sejarahnya teh nyaho teh sejarah Patulin goblok sia ha di mah aing ngagogolkeun wong lain ngusir aing sia disombongan teh nyaho sejarah ka Patulin korenganan lain kitu nu mantap nyana ngaieuhkeun Patulin hese dibacana teh urang Jogja mah lain hese hese eta hese tapi lamun urang dipadu jeung ilmu mantekna di kodiah malah nikmat luar biasa ningali dongeng Sayyid Maliki ngan bahasa Arab ningali deui Syekh Yasin Al-Fadani luar biasa sejarah Fatul Muin teh anjeunna ngagaduhan sanad anu dugi ka ditu ka Kangjeng Nabina ya Allah ya Rabbi ya hiji-hijina ulama anu luar biasa dihormati secara internasional Syekh Yasin Al-Fadani maot di Mekah ta eta teh murid-muridna pohara luar biasa di Indonesia aja ternyata loba begitu dibaca manakibna anjeunna boga sejarah anu luar biasa ieu dicarahkeun Zainuddin Al-Malbari hiji jelema ngaranna Zainuddin susah jasa ruseh nyana ngaji di guruna sanggeus ngaji alhamdulillah 12 pan dikuasai kuno ngaran Zainuddin berangkatlah ke Mekah nyana sanggeus berangkat ke Mekah di Mekah kapanggih jeung hiji jelema ditampili Zainuddin teh ditampili betok seker ku aki-aki teu ngalawan alhamdulillah ya Rabbil alamin mun Haji Jaya di Mekah ditampilin nggak tahu bahwa disokan ha asal nangis kuda-kuda dipasang nangis wari itu menang salah saheuti aya naon teh katol haju bae geus orang yang ribet ayo geus ayo ngeuleuh jelema bencana kurang asap teh gitu mohon kupat kapit teh gitu ayo asap lah tentrem cara kita asap tah sebab kadang-kadang dengan beda dijotos yang malah ngalawan sebab asap nyawa-nyawa guling bae jangan tawadu Masya Allah neulah beda kadeui kajen kuku mage ilmu asap boh ilmu agama ilmu qiraat ilmu penca ilmu hikmat lain deui nu geus asap mah tah Haji Jaya lamun ngeset kebo asap kugula ngaji alam bae ari hawa ka ditu meunceut 12 sakiceun bang ngajung ngeusa ji ieu si bake tanaga teh lain tenang gitu teh orangnya nan cerita-ceritakeun lah ngobrol istimewa nailah guru kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah Zainuddin ditampili datang ke Mekah ceger alhamdulillah ya Rabbil alamin berangkat aki-aki terus anjeunna ka Baitullah menuju Mekah menuju Masjidil Haram pas di lawang aya deui aki-aki nu beda
Eta mah nyabokna leuwih tarik tibatan nu tadi. Tuh kira-kira teh nyabok. Juger. Alhamdulillah ya Rabbi. Cek Zainuddin. Aing keur mah susah jauh tuh bakal ditampilin. Tapi pasti aya hikmah, ceuk manehana aya hikmah. Berangkat asup ke masjid langsung tawaf, kas tawaf salat beres, jol aya Kangjeng Nabi Khodir alaihi orang nu nampiling teh Kangjeng Nabi Khodir. Sekali tamat, dua kali tamat, katilu kali beat. Masya Allah mantap sih ade. Isuk bejai nu nampiling. Isuk bejai nu nampiling sih ade. Sih ade eta. Anggap bae Khodir tadi. Tanya Khodirnya, Khodir mana? Tukang lauk. Sejarah ilmu gaibna, sejarah ilmu batinna, sejarah ilmu ikhlasna, anu ieu ambalayah murid Imam Zainuddin Marebari ka unggal penjuru dunia, Pakistan sa Pakistan, Turki sa Turki, Yaman sa Yaman, datang ka kiai geus puguh di Indonesia, lamun lain ahli Allah moal bisa. Jadi ahli Allah teh eta kudu ditampilingan heula. Bae hiji ahli Allah di momoy di luhur kasur, di suping bed make AC. Luhur dongeng tetep kudu ditampilin wae. Mantap mun hayang jadi ahli Allah geus isukan minta ka Haji Jaya tampilin aing. Itu bisa sambarangan kitu. Didinya lah sageusna dibeat, beres. Bogalah ilmu batin. Jadi guru dah langsung Kangjeng Nabi Khodir alaihi Masya Allah. Keluarnya sanggeusna keluar aya hiji jelema ragrag tasbihna berangkat ku Imam Zainuddin ketingali ieu tasbih cokot tasbih saha ieu bawa kapodokanana isu ka masjid aya berita muncul bahasa urang mah saha nu manggihan tasbih saha bae di mana bae segeralah lapor ka dieu ka hareup lantaran nu bogana geus nungguan ih cek Zainuddin orang tasbih geuliran bae ka hareup cek Imam Zainuddin pasti aing dibere imbalan lumayan dah emang santri mah kitu bae ieu kok Haji Jaya begitu bae pokona mah geus nya teu mau bekal cek cenah ieu ya lumayan pasti lah cenah ala kadar jang dahar mah aya ieu kitu bae ngabayangkeun cenah. Begitu datang dari itu, iya tasbihna. Ditanya heula, jahmis hebat pangajina Imam Zainuddin tasbihna kos kumaha, warna naon, gedena segede kumaha, aya bungkusan teh eueuh, sesuai jeung dapat umum bae. Kunyana dipetakeun, pas jawabanana. Oh, iya atuh ceukina teh. Eta nyopotna teh hati-hati kencang. Ayo, yuk. Pas mambul teh itu. Boro-boro diberi imbalan. Boro-boro diberi imbalan, bener hati-hati bener. Tapi nanti Imam Zainuddin istighfar ka Gusti Allah, meureunangan can wayah, ai kudu diberi imbalan terus nyana soal ngan ngotak bae papanggihan, teu diberi imbalan kadanan, cek nyana kudu ku gede mah sebab tasbih lain sambarangan tasbih tapi ieu mau dicarekan deui. Geus bae langsung teh. Beres balik nyana ka imah sageus balik ka imah terus cici ternyata aya gempa anu luar biasa tergamparlah manehanana sageus terdampar jauh ti palemburan jauh ti keluarga terus manehanana ka hiji pulau ka hiji daerah ternyata di daerah eta teu ngarti ka agama langsung aya hiji mushola nyana sholat terus ditah magahan Quran bisa magahan rukunan bisa magahan ngaji ternyata istimewa magahan ngaji nanti luar biasa cak kokolot didinya jang ujang lamun kawin di dia aya yatim baik ya tukang kira-kira bajulna baru masalah diamprokeun lah tah jeung hiji yatim teh luar biasa geulisna lantaran teu pernah kaluar hiji awewe teu pernah keluar
ditinggalkan ku bapakna, sanggeusna ditingali langsung dikawin. Begitu asup ka kamar, eta tasbih teh ngagantung aya. Cik Imam Zainuddin jadi mah tasbih nu baheula aya teh nu ku aing dibikeun teu mere imbalan. Ya ieu kapang gitu tasbih. Memehnya ngalaksanakeun tarus ronan gitu ngaranna pengantin anyar nyana nanyakeun teh aya teh tasbih tasbih abah kula dititipkeun ka kula cenah engke mun boga salaki bikeun ka salaki sebab salaki ieu tuh pernah manggihan tasbih abah eta teh cenah pisalakieun maneh pusing hade sebab eta teh ahli Allah. Ceurik jana perjalanan ilmu kawayan bakal gitu geus tak geus kanyahoan Masya Allah muringkak bulunya na muringkak bulu oh kitu horenganan sugan aya naon deui aya cenah wasiatna mun anjeun engke kawin jeung hiji lalaki eta tah ieu wasiatna titah dibikeun barang dibikeun teh suratna Masya Allah kejadian-kejadian di Mekah teh nyahuleun ka beat-beatna nyahuleun nah iyalah titah diteruskeun masalah Fathul Muin teh tadi titipan ti mertua titipan ti guruna sing hade mawa Fathul Muinna lantaran ieu mah lain kitab masyarakat biasa tapi kitab yang di hiji negara disebut kitab Ifta. Itulah sejarah ala kadar dulu disejarahkeun ku Syekh Yasin Al-Fadani almarhum di antara Fathul Muin keistimewaan anak semacam eta. Jadi nu boga Fathul Muin teh lain jelema leutik-leutik Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin urang bersyukur ka Gusti Allah. Tahun 2010 orang masih menikmati utawi iku. Alhamdulillah masih kena cicing di pondok pesantren. Nu mantap pesantren emang orang mah turunan ortodok. Turunan ortodok orang mah ka kota teh teu bisa urang mah. Diajak ka kota teh katana emang teu bisa. Ngalengkar teh asa agak-agagan. Ngeunaheun urang mah lamun hirup di lembur teh urang mah ngeunaheun diajak we ka kota culek-culek bae. Cilak-cilak santri mah diajak ke sabar subuh mah sendal ditinggal tuh. Pajar masjid Pak. Eta ortodok-ortodokna. Masya Allah. Ingat ke zaman Gus Dur deh, ke zaman Gus Dur nyarita kapali jeung kiai ortodok. Nyaritakeun Gus, saya kan punya pesantren di Jawa Tengah. Terus mau apa? Saya mau lapor kepada presiden sekaligus putra guru saya, ya ada apa? Mohon tolong dibantu pesantren saya, tolong dibangun, mumpung Gus jadi presiden. Udah, buat aja proposalnya ke sana, nanti bawa ke sini saya tanda tangan. Cak eta kieu, proposal itu apa sih? Lah, udah kamu ngeriung aja ke gubernur. Jadi kita jawab proposal aja. Ya kusur ngeriung aja udah ke sono, enggak usah tahu proposal tah yang begini mah. Iya, baca potongan pos kieu teh proposal ini. Nu iya tapi anu jero mah nyaraon gawe. Malah Haji Nurjaya mengesiap deh ingin proposal dan Jamal. Masya Allah. Itulah ya lukaliku santri ortodok. Orang mengakui ortodok tapi dibalik ke ortodokan justru nyekelan keteguhan negara. Nyekelan keteguhan agama dulu ku urang kuari di negara, dulu ku urang kuari di kota. Mun jelema, mun eueuh nu ngasantren deuk saha nyekelan agama kuari. Jaga acak-acakan, jaga saradutan. Mantap alhamdulillah mun aya hiji pesantren, aya santrian nikmat ngadengeuna. Mun aya keneh bangsa tiluan opatan ge sejuk asa komo sama geus 50, 100, 300, 400. Ngeunah keur aya 10-anana ge ngeunah. Mantap kula kawari ka Garut ka pangijing Ceng Iik teh sadang ahli alfiah alagaan we jeung anu keur madulur di pemajikan. Di situ terus ayah santri bulan sawah alhamdulillah dengan terus saya sabaraha ayah 200 berus karumpul cenah di dieu mah kakaran teh 2 aneh cenah ieu batur ngederes teh keur dibangun mah pondok jeung can aya cai raos cenah teh santri seueur teu muat barang cai raoseun terus pondok cenah digedongkeun ieu santri cenah paling jago 20 aya naonnya cenah ajengan ka kula teh ya tuh kula mau ajengan di budak ieu teh cenah ajengan pak ajengan dulu cenah dasar tukang huripan ahli alfiah
Tapi mama mah cek nya mama mun aya nu nanya aya 2G seueur bae kana aja sabaraha santri suuh padahal 2 cek nya seueur bae eta teh henteu ngabohong cek nya sebab aya dina alfiah ge wa ma'um bi aqulin intabi'a 2G jazuk fi jamatun cenah ku Ibnu Malik aya bae dasar ahli alfiah teh oh kurang-kurang nyorek mah tutup betrak we ngobrol ge make alfiah bae. Masya Allah diantarana ayat cek mana teh lirofi wal nasbi wa jarrina solah ka'adib bina fa innana nilnal minah hasil bulan Syawal kamari kula mandi surah na teh domir bisa domir mutakalim muazzam nafsah kula eta teh bisa rofi luhur bisa nasbi sedeng bisa jar handap ceng iib teh tapi rumusna ka'arif bina fa innana nilnal minah nah bisa dijaerkeun bina bisa dinasabkeun fa innana bisa diropakeun nilnal minah oh gorenganan hayang menang minah teh kudu jaer heula eta bisa ada teh hayang menang minah teh kuduna jaer heula kudu tawadu heula mabda'il qiraah urang kudu tawadu ka'rif bina sesuai jeung dina ilmu thariqah kos kitu mun urang geus bisa jaer yakna bisa tawadu anu luar biasa dihareupeun Allah bisa tawadu bisa mulia zahiran wa batinan mun geus tawadu bakal ajeg nasab fa innana lamun geus ajeg istiqomah urang bakal meunang minah rafa fa innana nilnal minah ialah cekalan cek anjeunna lirrafi wan nasbi wa jarrina sholat ka'rif bina fa innana nilnal minah mantap jadi santri diawali ku tawadu heula tawadu teh ngaji ulah eureun-eureun terus bae kajian geus loba coretan ge ngaji bae di Banjar aya hiji jelema babaturan kula turunan ajengan sumur teh Garut ahli sorof ajengan sumur teh luar biasa ahli sorof boga anak ngaranna Mang Maulani otakna luar biasa pinterna pas ngaji di Banjar bareng jeung kula patumuin teh geus henteu dicoret nya mah babarieun jasa lantaran ku pinter-pinterna sorof jeung alatna dipadukeun teh ngeunaheun bangunna maca kitab teh urang aset geus coretan gitu da keun bisa bae malah mah eleh ku coretan Lu kita talengin, ku tahu sok beres-beres lah. Masya Allah. Tapi itu kalau almarhum ajengan momu dipanggil makanya nggak santri nya nama kieu bae pan. Deket jeung kula ngaji nya kieu bae teh ngoret. Di mana kadir molan kadir. Lalu kita sia. Coret ku sia. Coret. Mungkin kenang-kenangan nang di mana dicoret, balik lagi itu. Oh, isi munajat luar biasa isi. Kita nyoret kadena aing nyoret teh kula teh ya. Kadena aing mun aing mau ditanya, "Coretan mana?" "Ha, geus aya 5 tahun lagi." Coretan gitu mah tawadu ngaranna masyaallah. Mantap ku tawaduna di dieu kula neuleuh babaturan kula atuh di surah guru ge ditulis. Siap eta ku tawaduna atawa memang kudu bisa. Itu lah pokoknya mah si Jamal ge patulungin geus sekadulan merek mah Betulan luar biasa malah kamari leungit bingung nya mah kumaha aing lah eta cenah ieu kurang leungit kita bibi masyaallah nu tawadu heula nya masyaallah lirrafi wan nasbi wa jarrina salah ka'rif bina tawadu heula jer engke lamun geus tawadu urang bakal fa innana nasab ajeg di masyarakat geus kadele ulah hayang kadele tapi kaambeul ulah hayang diambeun si bokel tapi tetep kaambeul bae terus kajian kumaha ge lamun urang manusia ngambean bakalna nilnal minah luhur mun geus luhur dikahandapkeun ge hese mun geus handap dikaluhurkeun ge hese ieu mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama para santri kula mangan sakadarnya urang semangatkeun ngaji na ulah salah ieulah ngaji seperti kieu kajeun teuing dibiareun urang loba kiai salaf anu ganti kana modern sabodo nyana-nyana urang-urang
Namun nyana geus berontak kana modern tinyahueun sejarah nu sabener-benerna kudu ngaji deui tong budak. Tinyahueun sejarah nu sabener-benerna anu bener-bener mah nu kos urang kos kieu. Cek nyana teh nyana bae cenah meureun teh jadi yayasan tangkorak hiya meureun. Embung mah. Sebab lamun ningali ucapan para aulia Allah, para guru-guru urang, setiap jelema cicing di hijab tempat pasti ngalep manfaat. Numantaknya na tani ge ngeunaheun ka manfaatanna, numantaknya na ngawarung ge ngeunaheun ka manfaatanna karasa, numantaknya na jadi guru ge aya ka manfaatanna karasa. Kamanfaatan eta dileuk urang ukhrawikah apa duniawi, ukhrawikah apa duniawi. Kata lepa, lamun urang pindah di dunia ka dunia, di dunia ka dunia, mun urang ngaji hikam isi luar betul kudu caritakeun bahasana antaran di dieu kiai loba pisan. Jang naon atuh lamun tina kaon ka kaon mah eueuh hartina, nu hebatna pindah urang ti kaon ka goer kaon. Ieu urang pindah, mun hayang nyaho uzlah teh uzlah nu sok dibahas ku Imam Ghazali, ku Imam Qushairi dan sederetan ahli-ahli thariqah, ahli tasawuf. Ieu santri teh keur uzlah. Kadeulina ku urang luar mah eta santri jelema teh lain nya. Isuk-isuk mun kararieu. Encan mandi geus nongkrong. Ada kok lain jelema mah juring sama kos itu mah atuh. Geus aneh we pokona mah geus mun dicarita eta keur uzlah santri mah kuari. Atuh anggal hiji ku iman. Anggal hiji ku iman. Berning sok diseueuh mah teh tilu. Ngeteu mikirannya mikiran naon pokoknya eta keur uzlah ngaranna teh kos kitu tah. Naik mobil lamun can madep cager. Mentak mun gagaro ke salah suku cenah eta. Tapi dapat aing gagaro tapi teu beunang-beunang horeng kanu batur. Eta santri eta. Lain keur uzlah, mimitian ieu uzlah tinggal neruskeun doang. Tinggal teruskeun ke lamun geus mantep ngaji alatna mantep, ngaji fikihna mantep, ngaji hadis jeung tafsirna engke ge aya anu neruskeun pikeun ngamantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah pasti jangsa pasti sama kos kitu mah. Sebab Imam Zainuddin Malebari teh puguh teu garuk guruna teh emang dicangan emang nyana hayang neangan henteu ujug-ujug plek. Imam Muslim benda kerep emang neangan henteu ujug-ujug datang we. Syekh Syarif Hidayatullah nanggeus maot tapi datang ka Imam Muslim ka Syekh Muslim benda kerep. Imam Muslim di alam kiwari, ilang alam dunia itu mah di alam barzah ngaguruan. Nu mantak ke lamun geus mejeuna guru aya bae. Kadang-kadang guruna ngarupakeun tukang jala, kadang-kadang ngarupakeun tukang sol. Mantak isuk geus manggil tukang sol nya teh. Ya dek, usapan tukang sol ah dia. Kitulah teu kaharti teu kudu diteangan. Asal ulang kabehan para santri, para ustad, para kiai lempang ngagunakeun ilmu na aya dina hasa kumaha tadi ti Kangjeng Nabi tang datang ka kiwali masyaallah ulah dileungiteun jeung moal leungit paling surut doang geus tetep kekuatan akal aya istimewa santri lamun nyaho ka eusina istimewa teh lain lalagaan. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, meureunanan dicukupkeun sakieu di simkuringnya. Ila kalau surur kepada rekan-rekan anu seangkatan simkuring pulang pokok doakeun simkuring tur simkuring ngadoakeun khusus ka keluarga almarhum di dieu ngadoakeun anu luar biasa geus teu kudu dicaritakeun oge ka para santri sadayana ngadoakeun ka para kiai ge urang silih doakeun ulah aya sekat antara urang para kiai, para ustad, para santri. Hayu urang silih toel lantaran urang hirup ieu kuari ditungtung kuari teh keur meujeuhna disorot dideuleu kuari teh leumpang ka mana dipengkol-pengkolkeun bae sakedeung deui Haji Jamal geus noelan bae pilgub deuk ka mana cenah kieu wah sok kitu wae nya da teh boga acuanana teh tenang gila pokona nya para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ala kadar disim kuring dicekapen sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana di antarana urang bacakeun deui Fatihah ka almarhum Kyai Abdurrahman Didi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى روحي أبويا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى روحي ومكي يجب من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين إلى روحي ممكي haji muhyiddin Kosambi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ila ruhi Muhammad mari bayo ila ruhi Muhammad ila ruhi Muhammad ila ruhi khususan ila ruhi Syekhna al-Mukarram al-Mujiz nama Kiai Haji Yusuf ila ruhi wa ila ruhi Abi al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina amin 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 Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim nuzulahum asir madkhalahum afdirhum daran khairan min darihim zawjan khairan min zawjihim abab as-sama ilirihim jafil ardu an jambayhim hakimul amna hujjata yawmal qiyamah bana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar Allahumma rizukna ya Allah ilman nafi'an amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban qawlan hasanan wa imanan kamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al akhir kalamina fi dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.